Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Andeka Salsa Dewianti di kelas 11 MIPA 1. Abdi bade biantara anu jajarna pentingna ngajaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung dipayun, hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan hidayah sareng inayahna. Janten tiasa kempel dina ieu acara dina kaayaan anu sehat walafiat. Ibu bapak guru nu kusim kuring dipika hormat sareng rencangan nu kusim kuring dipika cinta. Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna ngajaga kesehatan. Urang teh kedah ngajaga kabersihan lingkungan sareng kesehatan. Teras urang oge kedah ngalakukan hirup sadidinten anu sehat. Misalna mersihan awak pas ibak, mersihan kuku, nyikat waos anu rutin, jeung sajabana. Contoh nu sejana nyaeta urang teh kedah miceun runta ka tempatna teh kenging sembarangan. Mun bade nyidu ulah di mana wae. Batuk atawa pilek kedah ditutupan supados teu nularkeun virus ka nu sejana. Urang teh kedah mika cinta kabersihan supados sate urang oge janten bersih sareng suci. Lamun urang hoyong janten jalmi anu jag-jag waringkas, urang teh kedah soson-soson bersihan diri tina kokotor nu aya. Bade eta kotor jasmani atanapi kotor rohani. Mun bade mersihan diri tina kokotor jasmani, urang teh kedah mindeng mandi, mersihan lingkungan, jeung sajabana anu nyebabkeun panyakit di diri urang. Tuluy, kumaha mun bade mersihan diri tina kokotor rohani? Nah, urang teh kedah ningkatkeun ibadah sareng keimanan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi kedah diinget, ngajaga kesehatan teu saukur ngan ngajaga kebersihan. Tapi urang oge kedah ngagerakeun awak anu tos ngajak-jakeun diri urang. Misalna urang teh kedah getol olahraga. Hadirin dipika hormat, cekap sakitu ti abdi, kirang langkung namun dihapunten, sabab kesampurnaan mun milik Allah Subhanahu wa taala, kalepatan mun milik urang sadaya. Hatur nuhun perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.